Edan hiu perhiasan meniloba, duit oge meniloba. Anjing duaan memang hebat kerbo, ada. Wabah orang bagi tilu ja datang tu mana duaan capi hayang menang perhiasan jeung duit sakilobana teh. Bah boleh harita ngabagi duit jeung perhiasan dibagi tilu. Ngabagina oge sakarap-karap we, nu penting mah dibagi tilu we. Engke deui bahbud maling perhiasan jeung duit. Bagi-bagi we, anu penting mah abah kebagian. Jadi teu kudu ngabagi tilu di dieu, bikeun we ke abah berarti bagian abah. Ta sebagai bonusna ku abah dek dibere jurus anu anyar. Hebat ya jurus teh. Duadana coring hak ari dek dibere jurus mah. Nuhun bah. Nuhun bah, siap. Dina kayaan kitu curilat celik harita aya dua cerim pancu nangtung di deketeun saung anu dicicingan ku Bah Moret jeung Sugarmo katut Siadar. Sugarmo jeung Siadar mencorong ka dua cerim eta dua jalma teh mawah hayam mun gede. Aja dua ada hasil giringan dewa hayam leuweung sok diuk tah di dieu. Dua jalma anyar datang ti harta diuk deketeun Siadar. Dua dana sila meni rapat bare jeung tungkul teu wanian mencerong kana wajahna Bah Moret. Beda jeung Sugarmo jeung Siadar sok wanian mencerong kana wajahna Bah Moret. Pok harita teh Bah Moret. Garbo oge adar. Tah anu eta garana si Oding. Anu eta deui nu hiji deui garana si Burna. Anjeun obatan teh murid abah jadi ulah nepikakeun aya pacekcokan, aya pacengkadan, kudu akur unggal waktu. Pok harita Sugarmo. Da geuninganan ki guru narima murid deui anu sanes. Kapan abdi duaan teh murid abah anu satia? Tendang Garbo. Abah teu maksud nyinggung perasaan ilaing duaan. Angge ku abah bakal diwariskeun sakaba ilmu abah ka ilaing duaan. Kula tetep teu narima bah. Abah gagabah dina narima murid. Teu cumarita heula ka kula. Kudu nama abah bibija heula yen dek narima murid anyar ka kula. Keur kitu pok harita teh si Oding. Wonten Kang Garmo oge Kang Adar. Kula duaan teu maksud ngarebut guru akang duaan. Kula oge teu maksud hayang guru ilmu ka abah di dieu. Abah teh nulungan ka kuring duaan. Nya kuring duaan cicing di dieu saja mulang tarima ka abah anu geus nyalamatkeun nyawa kuring tina amukan maung. Kuring duaan minta dihampura ka Akang. Mudah-mudahan urang bisa bebarengan dina ngajalaneunkeun cita-cita anu si abah. Kieu we Oding. Kula nangtang tarung ka anjeun, mun anjeun unggul anjeun bisa tetep cicing di dieu. Ngan lamun anjeun eleh wayahna kudu ninggalkeun pademukan si abah. Kumaha ngarti? Mun ngartos Kang. Tapi abdi mah teu wantun ngalawanan Akang, rumaos abdi mah bisa kedap aya di dieu. Tangtos Akang anu baris unggul. Pokona mah kudu tarung. Hayo, curilat trik Sugarmo geus aya di tempat anu lega. Si Oding harita neuteup ka guruna. Bah Moret harita unggek tanda yen si Oding kudu ngalawanan Sugarmo. Si Oding harita leumpang nyalesena karanan, srog dua cirim harita pancu nangtung adu hareupan. Bontong asa-asa sok gunakeun sakabe ilmu anu geus ditarima ku anjeun teh si abah. Kula pasti bakal ngaladenan. Mohon mangga Kang. Langkung saya nama Akang ti payun nyerang. Mangga Kang. Nangtang tarung mun kitu mah ka dewek. Iya, tada sedang dewek Oding. Oda ding. Iya. Cerilat. Sugarmo harita nyerang dina kecepatan gerakan anu luar biasa hebat. Si Oding tetep pancu teu ngageserkeun kuda-kudana, tapi nakis kudu aleungeuna. Geduk das. Siet perep katu Sugarmo harita nyalabar kena cukang irungna si Oding. Si Oding nepak leungeun Sugarmo siet plak. Heyuk lengan kanya Sugarmo ngadius kana careamna si Oding.
kedudas ditakis ku lengan kencana si Oding. Tekanya hawan ku si Garmo hiuk cedak suku si Oding harita nyayang dina dada si Garmo. Si Garmo harita nyangir mundur tiru lengka. Si Garmo bisa ngarti yang ilmu silat si Oding aya saluhureun dirina. Bahabore dicikeun nama geus nurunkeun ilmu simpenan ka si Oding. Si Garmo panas hatena asa direrab ku seuneu. Kudu nama dirina anu menangkeun jurus simpenan ti Bahabored. Karakatak si Garmo ngawatak jurus halimun les cirim si Garmo teu kaciri. Si Oding colohok tekanya hawan hiuk cebet puguh ceuli si Oding dipindo puguh we karasan nyeri jeung berat. Lang ceri ranyai hiuk cebet banget si Oding harita ditampiling sanyana ku si Garmo. Puguh we karasana meni lieur kana sirana. Kecap beureum harita meni ngabulai tina irungna. Hiuk dampal suku si Garmo harita diangkat dek mindo dada si Oding. Cebet kubrag si Oding harita roboh. Henteu ari kapayahan mah. Si Oding harita kikireug pikeun ngalengit kerasa nyeri. Cung harita si Oding nangtung. Birakungan sakitu ilmu silat sia teh. Sok gunakeun sakabeh ilmu silat sia teh Oding. Sok gunakeun atuh. Si Oding harita geus pancuh nangtung deui. Panon si Oding neuteuk seukeut ka hareup. Sok akang geura maju deui Kang. Gunakeun sakabeh ilmu akang tong asa-asa sok gunakeun. Geus pasti ku Dewi. Geus pasti bakal digunakan gabe ilmu Dewek Oding. Dewek anu baris unggul ya. Cerilat si Garmo harita luncat. Si Garmo masih keneh ngagunakeun jurus halimun. Siat parep katuna harita ngadius kana dada si Oding. Si Garmo bisa nebak serangana geus pasti bakal nangal di dada si Oding. Tapi jalan si Garmo nyalahan. Siat hiuk fu kap karabek. Lengan katuh si Garmo ditewak terus diparilitkeun ka tukang. Badan si Garmo harita jadi nukangan ka si Oding. Hiuk suku katuh si Oding harita nyejek engkel sukuna si Garmo. Cebet kaburu badan si Garmo harita jadi tepak deku. Si Oding teu asa-asa hiuk lengan katuh ngadius kana caream si Garmo. Cebet cungkel si Garmo harita rubuh kana taneuh. Karasa sirahna jadi lengan lieur. Si Garmo harita ngakideg-kidegeun sirahna ku jungkung si Garmo hudang terus mancuhkeun deui tangtunganana. Cirim si Garmo ayeuna mah geus kaciri deui pok harita teh si Oding cumarita. Kumaha Kang masih kena lanjut? Kula mah hayu nepi ka lagi Kang. Bisi we akang penasaran ka kula. Si Garmo teh cumarita jarik jeg. Badan si Garmo harita cacarik jegan lantaran sirahna masih kena lieur. Sanggeus dalila si Garmo pancuh deui kalayan sampurna. Tetepan jelas sirah ayeuna mah teu berat jeung teu ranyai cara tadi. Keur kitu curilat Bahabored harita luncat ngalayang. Curalit cerik-cerim Bahabored pancuh di tengah di antara si Garmo jeung si Oding. Geus Garmo. Anjeun geus eleh ku si Oding jadi wayahna anjeun kudu narima yen dari anjeun anu eleh. Tenang we cek ulah we tadi geus diomongkeun sakabeh ilmu kula tangtu bakal dimikeun gabe hadada ke anjeun. Kula teu panuju bah. Si Oding kudu indit ieu patempatan. Mulu indit sia goblok. Bahabored ayeuna mah jadi mudig-dig ambek asa teu dihargaan ku si Garmo. Pok harita. Ari sia Garmo anti ku heuras pasipatan teh. Dada ieu, dada. Hiuk peuleup katuh Bahabored harita nyelebar kana dada si Garmo. Gerakan nama lambat bangun eueuh tenagaan. Hiuk cebet kalayang. Badan si Garmo ngalayang gedebut. Badan si Garmo babut kena taneuh. Jarak ngagedebutna aya kana 15 meterna. Karasa ku si Garmo dada dan nyeri asa bejad. Los we si Garmo kapaehan teu inget di bumi alam. Mangsa alam harita beki beurang bae panon poe dina waktu harita teh henteu tembong kahalangan ku mega bodas. Si Garmo harita ngalempreh dina taneuh. Badana teu kuat narima hanteman peureupna Bahabored anu kacida rosana. Si Garmo harita teu sadar kana dirina. Si Adar harita muru ka si Garmo rakayeung we harita dibawa ka saung.
Si Oding jeung si Purnama nempokeun we. Bah Bored harita nyamperkeun terus diuk deketan si Garmo. Bah Bored nyabak dadana si Garmo katingali kenek semu hideung. Ku Bah Bored harita diusap ngadadag anu kenek teh jadi sirna. Si Adar mending ngaranjuk kehebatan ilmu da Bah Bored beuki dieu teh beuki hebat. Si Oding jeung si Purnama nangtung di luareun saung nungguan komando ti Bah Bored. Boka harita Bah Bored cumarita. Oding Burda jung eta hayam teh puncit euy. Terus belum duh pasti bakal pedo dah. Jung kartu indit. Si Oding jeung si Burna teleleda langsung indit tek mencit hayam. Keur kitu pok harita teh si Adar cumarita. Hampura si Garmo bah. Pasipatan si Garmo memang heuras. Jeta si Garmo teh heuras adatna teh. Tapi deda naon sugan we ku kajadian tadi mah manihanana bisa sadar. Jung bisa dek mandi mah. Jung bisa dek mandi mah kitu Adar. Keun si Garmo mah ditungguan ku Abah. Mohon abdi parimasalah bah. Layawas si Adar harita indit dek mandi. Bah Bored harita diuk nungguan si Garmo sadar. Tekung silila kulisik si Garmo lilir berai panuna benta. Anu mimiti ku si Garmo ditetep nyatana Bah Bored. Korejat si Garmo hudang. Si Garmo harita diuk di hadapan Bah Bored bari ngeluk tungkul. Kasaktian Bah Bored can bisa kaukur nepikeun ka mana ku bakating hebat elmuna. Pok harita Bah Bored. Ku bahagar bodek kekeh peteke atau dek narima yen si Oding teh jadi murid dewek. Si Garmo harita unggek. Ayeuna mah si Garmo teu wani cucungah ka Bah Bored. Tak kulantaran gitu teu mimiti ayeuna anjeun kudu ngahormat ka si Oding jeung ka si Burda. Kudu bisa akur, kudu silih tulungan, kudu kerjasama. Kumaha ngarti? Buhun ngarti bah, ngartos pisan. Jung bisi dek bebersih mah, si Adar oge dititah mandi ku Abah. Si Garmo terus indit dek mandi. Tekung silila, si Oding jeung si Burna harita daratang ka saung anu dicicingan ku Bah Bored bari jeung mau belum hayam leuweung atawa cangehgar. Seungitna meuni ka ambe, si Oding harita ngalah daun cau. Sangu harita diamparkeun dina daun cau. Belum hayamna dibagikeun sangkan adil. Sajongjunan mah kitu we, caricing nungguan heula si Garmo jeung si Adar. Torojol harita si Garmo jeung si Adar, brakoy harita teh sararea dahar meni ponyo nakranan. Saterusna mah si Adar jeung si Garmo teh cicing di pademukan Bah Bored. Si Adar jeung si Garmo moal wakan ninggalkeun pademukan Bah Bored mun can hasil leuleman sakabeh ilmuna Bah Bored. Naon anu jadi sababna? Lantaran ayeuna mah geus aya saingan nyatana si Oding jeung si Burna. Mun teu cicing di dinya tangtu ilmu kasaktian si Garmo jeung si Adar bakal eleh ku si Oding jeung si Burna. Nirelekna waktu teu karasa si Garmo jeung si Adar geus saminggu we cicing di pademukan Bah Bored. Ilmu silatna si Garmo jeung si Adar ayeuna mah ningkat geus sarua jeung ilmu silatna si Oding ketut si Burna. Ngahaja disatatakeun ku Bah Bored bisi si Garmo ngamuk deui. Tah tidinya mah Bah Bored ngajarkeun ilmu silat teh bareng ka opat muridna. Anu calakan jeung tekuntang tu bakal tereh bisana. Anu rada telmi mah pasti katinggalan ku babaturanana. Opat muridna Bah Bored mibana pasipatan anu beda-beda. Aya anu kereng contohna si Garmo, aya anu elehan contohna si Oding. Aya oge anu hare-hare dicarikan teh nyatana si Adar jeung si Burna. Sok sanajan beda watekna Bah Bored teu pati loba pamikiran da memang sifat jalma mah tara sarua. Di mana-mana oge tangtu beda-beda. Di antara opat muridna Bah Bored anu pangcalakanana teh nyatana si Oding terus si Adar terus si Burna anu pangbelat mah nyatana si Garmo. Adatna markadawang kana silat nah hese bisana. Ngan kulantaran si Garmo tekun teu burung bisa kana ilmu silat. Batur mah geus sarare si Garmo mah terus latihan dah hayang tereh bisa jeung embung kasaingan ku si Oding. Bah Bored apaleun yen si Garmo sok latihan di luar waktu latihan. Dina hate Bah Bored ngarasa reueus boga murid saperti si Garmo. Panjangna mangsa alam teu kacaturkeun dina ujaring carita. Geus 3 bulan weh si Garmo jeung si Adar cicing di pademukanna Bah Bored. Sabadana manehanana liar neangan duit jeung perhiasan.
Ucapkan carita dina waktu isuk-isuk. Opat orang murid Bah Bored harita mendeko di saung pertemuan atau di saung sawala. Bah Bored harita sila, opat murid oge sila menirapet. Pok harita Bah Bored. Ilmu kesaktian Abah 80% geus kacangking ku ilaing opatan. Ilmu Abah moal ayatan digadada lantaran eta ilmu teh ciptaan Abah suragan. Jadi ilaing opatan moto kimir mun diadu cing jawara adu sejen. Uji kemampuan ilaing, uji kemampuan ilaing opatan ku cara gadu jajaten. Montong asa-asa hantem we katija. Gabibitian peting ke Abah dek durun ke jurus pamungkas ka ilaing opatan. Kadang tu beda-beda waktu dak, tergantung cakra atau tanagal api sewang-sewagat. So kadia kendam palengan ilai garbo. Si garbo harita nyolongkrong kendam palengan katahuna ka Bah Bored. Bah Bored nyabakan dampalengan si garmo terus dampalengan si adar nepikeun ka dampalengan si burna. Garbo peting aida ajit bakal dilatih ku Abah pikeun ngawasa jurus dampal dewa jeung jurus pamungkasna nyatana dampal dewa geni jeung dampal dewa baju. Jurus ia bisa ngancurkeun batu, ibah gunung oge bisa hancur kurongkahna ieu jurus. Mun aya jalma anu kakeunaan ku ieu jurus tangtu bakal jangkir dina waktu harita. Sararea harita menibungan pisan jurus dampal dewa banget istimewa pikeun Bah Bored jeung opat muridna. Tah peting aya da si garbo, peting isukanana si adar, peting pagetona si oding jeung si burda. Sok siapkeun diri lantaran Abah gelatihna moal di dieu. Aya tempat khusus sangkan fokus. Tungkas ajen tiluan kudu ngajagaan Abah ulah nepi ka aya jalma anu datang atau satu anu ngaganggu. Opatna harita unggut-unggutan tanah ngarti. Si garmo harita geus greget we hayang bisa ngawasa jurus pamungkas nyatana jurus dampal dewa manating dirina gagah perkasa moal aya tandinganana. Euleuh. Waktosna kom dangu insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-8. Sumbangga ka sadayana urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.